Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Di kawitan ku ngadastakeun puji sinareng syukur kadat ilahi Rabbi anu maha welas tur maha asih anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, sinareng nikmat sehat. Kalayan widi anjeunna urang sadaya tiasa ngariung mungpulung dina raraga nyaksenan acara siraman. Dikawit sholawat kautamian hayu urang kecarekeun tur kucurkeun kajungjunan urang sadaya anu pangyong colangna saalamar capada teu aya sanes lintang ti ingkang nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikawit kulawargina ka para sahabatna oge mudah-mudahan sing dugi ka urang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan salalawasna sing kaangken tur kacepretan safaatna dugi ka jaga di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh wargi sadayana hormateun simkuring amit hatur simkuring nada widi tina uning anu galih nada jembar tina manah anu setra bade ngaping jalana acara siraman nanging sate acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda boh bilih lepat tina perak-perakanana teu sami wincikanana maklum aya paripaos ciri sabumi cara sadesa tangtos benten mugi ibu bapa sadaya tiasa ngamapu. Lajeng periogi kauninga oge ku urang sadaya rehna dina agama Islamah siraman teh henteu aya henteu wajib malahan mah henteu sunah-sunah acan estuning ieu mah mulasara kabiasaan urang Sunda anu disebat adat istiadat ya insyaallah engke dina perak-perakanana oge moal kaluar tina tetekon agama. Sepuh wargi sadayana hormateun simkuring aya sababaraha acara anu baris nganteur kana acara pokok di antawisna aya acara anu disebat ngecageun aisan sumangga urang guar sasarengan. Ngecageun aisan hartosna geulis ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi budak ais pamungkas tinu jadi bapak kanu jadi budak teteh tos ageng kieu geus jalugjug jangku geus bisa mulangkeun cinyusu indung ku jalan kumaha geus bisa mulangkeun kanyaah nu jadi bapak ku jalan kumaha da geuning teteh rumaos dugikeun kadanget ayeuna ukur bisa nganyanyari ngahesekeun ngarudetkeun ka indung jeung ka bapa kari-kari teteh ayeuna tos waktosna ulang tarima teteh kalah bade ninggalkeun aranjeunna bade nebihan aranjeunna bade nyorang hirup alam rumah tangga sareng picarogeun hidup. Anu kadua aya acara anu disebat ngaras. Ari ngaras teh geulis asal kecap tina raas. Upami telepat lamun seuk diemut-emut di urang sadaya raas teh cai dina walungan anu ngabaseuhan mung ngedugikeun kana mumuncangan. Urang Sunda mah rajin ngalarapkeun teh kana kecap reus. Keuna ku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng oge anak sorangan. Anu cikal nya aku cikalna anu bungsu nya aku bungsuna jeung sajabana engke di mana teteh tos ngarumaoskeun seueur keneh dorakana tibatan mulang tarimana ka indung jeung ka bapa teteh geura nepangan aranjeunna geura sumuju dina pangkonanana mudah-mudahan ngajantenkeun hiji sababiah lumungsurna pangampura Gusti ngalangkungan pangampura indung jeung bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu terakhir acara pokok acara siraman syariat nama orang siram ku cai hakikat nama orang siram ku pangdoa mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun ku kulawargi pipangantenan istri
sing sapamundut ginuluran sapanejak tindakan dikabul ku anu maha kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh wargi sadayana hormateun sim kuring sumangga supados teu nyangkolong tingkana waktos acara siraman urang sami-sami bika kumaos aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis bager anaking di payunan orang ayeuna aya sinjang, sinjang ka dedeh, sinjang ka memet, sinjang ka asih, sinjang ka nyaa, sinjang anu jadi saksi baheula barang hidup gubrag medal ka alam dunya gancang dirau di pangku di bedong di ais ku ieu sinjang salami ieu hidup di pika asih di pika dedeh dinangna nenek ku ibu ramah hidup disarengan ku ieu sinjang danget ayeuna mamah baris ngais deui teteh nanging panginten wayahna mamah aisan anu ayeuna mah aisan anu panungtung margi manakala ijab qabul dilisankeun cacag tugas kewajiban mamah ka putra mangga ditampi sinjangna salajengna ning mayun ka bapa. Gelis bager anaking salajengna di payunan orang sadaya aya lilin ari lilin teh palita anu sifatna nyaangan salami ieu anu nyaangan lengkah eneng dikawit dina jero kandungan dukikeun kadanget ayeuna kahayangna agamana sagala rupana cukang lantarana dicaangan ku bapa danget ayeuna bapa baris nyaangan di lengkah eneng nanging panginten wayahna bapa nyaangan anu ayeuna mah nyaangan anu panungtung margi manakala ijab qabul dilisankeun cacag tugas kewajiban bapa ka putra bapa mangga ditampi lilina dicepengan ku bapa salajengna ibu bapa oge calon panganten istri dihaturanan ngadeg dina sinjang anu ngawitan minangka ecag aisan bade dikawitan. Sunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu sampurna gelis bagar anaking dina danget ayeuna hidup baris diecagkeun aisan ku ibu ramah hidup sumangga ecag aisan dikawitan bapak majang kapalih payun. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, dinten enjing, putri, kakasih ibu sareng bapak anu salami ieu dinangna nengnek baris didahupkeun ka hiji pameget pilihan hatena bapak ridho. Alhamdulillahirabbil alamin gelis bagar anaking ibu ramah hidup parantos ridho mudah-mudahan rumah tangga anu baris disorang ku hidup teh mangupikeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah aya dina ridho Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin. Mamah dibuka aisana oge bapak mangga lilina ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis bager anaking dinten ieu hidup geus tutup carita tapi lain ngandung harti hidup geus nepi kana tujuan anu utama tikawit dinten ayeuna tikawit detik ayeuna kahade hidup ulah rek neangan dukun lepus paraji sakti dagening kabagjaan teh aya di payunan ibu ramah hidup. Gelis bager anaking kahade amanati sepuh-sepuh hidup ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara gunung masuk ke rajen urug sagara masuk ke rajen bedah anggur mah gelis munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa sabab indung tunggul rahayu bapa tangkalna darajat laut tanda pangampur alkolot mah gelis margi dina agama urang mah
aya keterangan moal dihampura hiji umat lamun teu dihampura ku indung jeung bapana. Bagja gelis sebagai anak king hidup mah dina mangsa didahupkeun ibu rama aya keneh di kieu. Mangga salajengna gelis mengpeung aya keneh di kieu hidup geura tepangan aranjeuna dikawitan mayun ka mama. Cepengan panangan mamahna gelis tekenging tungkul tetep sorot soca anu jadi indung. Gelis bager anaki ieu mama anu pang sering-seringna kanyanyarian ku hini. Ieu mama anu pang sering-seringna disentakan ku hini. Ieu mama anu geus 8 bulan lila ngandung hidup. Ieu mama anu geus ikhlas ridho nandonkeun nyawana manakala ngababarkeun hidup. Ayeuna wangsulkeun gelis naon anu tos tiasa dipasikeun ku hidup ka aranjeun. Nah hanya hidup geus bisa ulang tarima naon anu tos tiasa dipasikeun. Teu acan ya gelis sebagai anak yang mangga mengpeung aya keneh di kieuna hidup geura ngawasuh dampal sampean mama. Cekap gelis mangga salajengna dielap. Rengse dielap dilisah seungitan. Sanes hartosna gelis hidup kedah unggal dinten nyengitan dampal sampean mamah nanging saparantosna hidup rumah tangga hidup sing tiasa ngajaga nama baik kulawargi hidup nyengitan kulawargi hidup ku akhlak paripolah anu sae. Mangga salajengna gelis cepengan panangan mama. Sungkem gelis dicium panangan mamahna. Mangga mamah diusapan didoakeun putri. Bismillahirrahmanirrahim. Mama dinteni abdi sumuju dina pangkonan mama. Rumaos dikawit abdi dina jero kandungan dugikeun kadanget ayeuna abdi bade ngalih alam kana alam rimbitan. Ukur bisa nyesahkeun ngarodatkeun nganyanyari ka mama. Rumaos salami ieu abdi teu acan tiasa ulang tarima ka mama. Dinten ieu abdi sumuju dina pangkona mama. Seja nyuhunkeun widi, nyuhunkeun doa, nyuhunkeun dihapunten. Mudah-mudahan sing janten hiji sababiah lumungsurna pangampura Gusti ngalangkungan pangampura mama. Doakeun mudah-mudahan sadaya cita-cita abdi, sadaya kahoyong abdi sing kahontal rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga dirangkul mamahna gelis, dipeluk mamahna, raraoskeun gelis detik-detik terakhir satu acan hidup bade ninggalkeun aranjeunna, satu acan hidup bade nebihan aranjeunna. Harewoskeun hatur nuhun mama, parantos ngatik ngadidik teteh dugikeun kadanget ayeuna. Hatur nuhun kanyaah kaasih kadedeh mama ku teteh katampi Gusti. Lamun seug aya kecapna leuwih matih ti kecap ampun naon atuh pikecapeunana Gusti. Abdi hoyong bersih tina kecap doraka. Mudah-mudahan ibu rama abdi sing ngahapunten sadaya dosa doraka abdi. Angkatna abdi rumah tangga sing aya dina kasucian, aya dina kabersihan, bersih dina kecap doraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Cekap gelis mangga
dicium kening mamahna. Mangga gelis salajengna ayeuna mayun ka bapa. Cepengan panangan bapana gelis. Tekenging tungkul neng gelis tingali tetep sorot soca anu jadi bapa. Kiatkeun gelis ikhlaskeun ridokeun tingali sorot soca anu jadi bapa. Gelis bager anaknya, iya bapa anu pang sering-sering nak kacapean ku hidup. Iya bapa anu geus ikhlas ridho indit isuk balik peuting ngabela anu jadi budak. Keun bae bapa mah kapanasan, keun bae bapa mah kahujanan, hulu jadi suku, suku jadi hulu ikhlas ridho bapa mah. Nu penting kahayang nu jadi anak kacumpohnan. Iya bapa anu pang terido-rido na ningali budakna ngecelakeun cimata alatan kanyari. Ieu bapa lamun seug ningali budakna nuju teu damang, doa nu jadi bapa ka Gusti Allah semu sombong Gusti. Tepakeun wae panyawat pun anak keur abdi, keun wae pun anak mah awewe bisi teu kuat teh. Ayeuna wangsulkeun gelis lamun bapa nuju teu damang, nah hidup geus bisa ngadoa ka Gusti menta ditepakeun panyawat bapa keur hidup. Teu acan ngagelis bager anak ieu mangga mengpeng aya keneh di kieuna geurawas dampal sampean bapa. Habibi Muhammad ya urusahu bikoini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini. Mangga salajengna gelis cepengan panangan bapa gerak tungkul sungkem sumuju dina pangkonan bapa, dicium panangan bapa, bapa diusapan didoakeun putrina. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Bapa dinten ieu abdi sumuju dina pangkonan bapa, abdi sumuju dina lahunan bapa. Detik-detik terakhir satu acan abdi bade ninggalkeun bapa. Detik-detik terakhir satu acan abdi bade ninggalkeun bapa. Abdi sumuju dina pangkonan bapa, teu aya sanes lintang ti seja nyuhunkeun widi, nyuhunkeun doa, nyuhunkeun dihapunten ti nu sabudaya kalepatan rumaos. Abdi salami ieu ukur bisa ngahesekeun, nyusahkeun, nyapekeun ka bapa. Gumaos salami abdi teu acan tiasa ngabales kasayan bapa. Gumaos salami abdi teu acan tiasa mulang tarima ka bapa. Doakeun mudah-mudahan sadaya cita-cita abdi sing sapamundut ginuluran sapana jatina kanan dikabul ku anu maha kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis dirangkul bapana, dipeluk bapana, karaoskeun detik-detik terakhir kaasih kanyaah nu jadi bapa, kanyaah kolot magelis moal aya laasna. Mudah-mudahan
hidap angkat nak ngambah sagara rumah tangga sing bersih tina kecap doraka aya dina kasucian suci lahir suci batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geulis cekap neng mangga dicium kening bapakna dicium kening neng ku bapak. Salajengna sumangga rai rakana calon panganten istri di haturanan Bajang Kapayun. Gelis bager anaking disagedengan ibu ramah hidup anu salami iya tauleh mika asih mika dedah kadiri hidup ayak rai hidup sami gelis bager anaking gera suhunkeun gera pundut doa tinu jadi adi mudah-mudahan rumah tangga hidup sing kasorang rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah oge mudah-mudahan rumah tangga hidup sing dipaparin katurunan putra putri anu soleh solehah anu tiasa babaktos ka ibu ramana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dirangkul teteh gelis. Sepuh wargi sadayana hormatan simkuring alhamdulillah acara ngecagen aisan anu dilajengkeun kana ngaras parantos rengse dilumangseungkeun anu salajengna urang majeng kana acara pokok acara siraman mangga ibu rama oge calon panganten istri di haturanan ngadeg. Sepuh wargi sadayana hormatan simkuring semangga salajengna urang majeng ka tempat siraman mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Mislahus nikmaro aina qatu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa goli anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul
أسعد يا عروس الحقيقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم النسور Allah ya Nabi salam alaika ya cekap anu ngaibakan salam alaika ya Habib salam alaika Sumangga bilih masih ayah anu badai ibakan macam kepalih payun Semoga salajengna gelis urang lajengkeun kana prosesi wudu diaturanan ngade wal ghamama lak azallat wal malasat. Semoga ibu bapak salajengna prosesi wudu mangga ditingali wuduna bilih aya anu lepat mangga dilareskeun ya teh mangupikeun amanah ti sepuh-sepuh hidup gelis bagian anak kahade saparantos hidup ngalaksanakeun rumah tangga hidup ulah wantun-wantun ngantunkeun ibadah salat anu 5 waktu. Salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangga salajengna ya saweran mangga anu bade mulung sawer bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Tola'al badru alaina min syaniyatil wada. Tola'al badru alaina min syaniyatil wada.
tabasutu alaina bada'alillahi da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah wargi sadana hormatan simkuring runtuyan upacara adat ngaras sareng siraman parantos sering sadilumangsung kena simkuring gawe bareng sareng panisalon dari hapunten buah bilih dina ngajijaran di acara kalepatan wallahu wafiqul aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.